Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyanak hiji jejer carios Muja Kaberit bagian anu ke-17. Hanca garapan anu katunda waktos dinten kamari teh tos dukikeun ka si Kusmin sareng si Odong nuju araya di sawahna Mang Wardi bade ningal beurit nya baraya terus dugikeun ka dinya. Kintun-kintun mah kanggo bara Sunda wae anu salawasna mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu mugi ieu pidangan dongeng sing janten panglipur kanggo kalbu pang beberah kana mana bara Sunda di mana wae ayana. Mang haturkeun nuhun oge kana parantos subscribe, like, sareng komen di channel Mang ieu. Haturkeun nuhun anu saageng-ageng ka bara Sunda atuh nu teu acan subscribe, mudah-mudahan sing subscribe nya ai kulami mah kitu. Bara Sunda kintun-kintun mah kanggo sadayana wae. Atuh ieu pidangan sakali deui karangan Mang Nyalira bilih wae anu kasebut nami nuju alit kasebat asma saparantosna dewasa. Pon kitu deui kasindiran lakuning perlampahan ku ieu carios sim kuring neda dihapunten anu saageng-agengna. Sumangga baraya supados teu nyangkolong teuing kana waktos pidangan dongeng Sunda dina jejer carios Muja Kaberit bagian ke-17 ku Mang Sejadi lajengkeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Mana dongnya teu ka deuleu geuningan beri teh. Ceuk si Kusmin ngajak nyarita ka si Odong bari ngilikan ka jero pare. Aya naon urang tungguan we dina kotakan galengan sawah nu di luhur. Datang tuna oge maranehna bakal narekana galengan anu luhur lamun pare anu dieu geus di araan ku maranehna mah. Tangke lamun keur haranyat kana galengan anu luhur karek urang bajegan sukuna we. Teh mah si Odong bari leumpang ka luhur kana galengan kotakan sawah anu hijina deui dituturkeun ku si Kusmin ti satukangeunana. Sanggeus anu duaan area dina saluhureun galengan anu luhur di handapna aya kotakan pare nu keur diharakanan ku beurit. Reg maranehna areureun barejeng ceulina mah tuluy ngadengekeun kana suara beurit nu keur araya dina kotakan sawah sahandapeun maranehna. Listrik rancung-rancung ceulina barejeng bedaugna geus dicarapeng ku ramoleungeun ka tuhuna rek dipake ngabaje kana suku beurit cenah. Teu sawatara lila ti harita beurit nu tadina keur araya dina kotakan sawah anu aya di saharanapeun manehna kabeh haranyat kana galengan nu keur ditincak ku si Kusmin jeung si Odong. Galengan sawah anu sakitu panjangna teh kuat kapinu ku ratusan beurit nu keur mareuntas kana galengan nu keur dicaricingan ku nu duaan. Si Kusmin jeung si Odong barang nenyo beurit anu sakitu lobana tuana namni calangak sebab ngarasa soak jeung sieun we ongko. Hari kadua sukuna meuni ngaroroncod. Tapi si Kusmin ngawanikeun maneh jeung si Kusmin nu tadina keur cingogo teh nangtung tuluy ngahumbatkeun medaugna kana salah sahiji beurit anu keur meuntas di hareupeun suku manehna. Ieu cebrod bedaug si Kusmin hanca pisan kana babatokna beurit. Barang babatokna beurit kahanca ku si Kusmin beurit nu keur meuntas teh malik ka si Kusmin anu aya di beh kencaeun eta beurit. Geus kitu beurit mencrong ka luhur kana begeutna si Kusmin. Ari sorot panonna meuni hurung siga nu amek ka si Kusmin.
Kalahkah nenyos ya. Sugan sia mah hayang di kieu ya. Ceuk si Kusmin bari ngayunkeun deui bedogna kana tarang beurit. Nu keur tanggah nenyo ka manehna. Yeuk cebrod. Tarang beurit kahancap pisan ke bedogna si Kusmin. Tapi aneh baraya. Tarang beurit teu kunaon. Malah mah teu cecel teu boncel. Beurit nu harita keur cumagug di hareupeun si Kusmin jeung si Odong. Lila lod awak eta beurit nu tadina leutik teh jol ngagedean. Jadi sagede anak domba. Keur cumagug we di hareupeun anu duaan. Atuh si Kusmin jeung si Odong nenyo kitu mah. Itu serik ngarompolan maneh. Sabab ngarasa muringkak nenyo. Eta bulu beurit anu cabrik jeung hareuras. Ari kumisna meni carocong jeung sareukeut. Panonna mencrong herang. Nenyo kanu duaan. Duaan tuluy unur-unuran ti dinya. Rangeus rada jauh si Kusmin jeung si Odong. Anu duaan teu loba deui mikir. Tuluy lalumpatan dina galengan sawah. Teu sirikna narotog-notogkeun maneh atuh. Hayang paheula-heula. Ubur nepi ka mangkad mah jeung batur-baturna nu keur narungguan di kotakan sawah anu sabelahna deui. Jeung sing kareblug awakna lalabuh dina saluhureun galengan. Sabab silih kenyang bajuna. Jeung dibarengan ku sieun we ongkoh pangpangna mah. Ari mangkad mah jeung anu sejena nu keur caricing dina galengan sawah anu sabelahna deui. Barang nenyo anu doan lalumpatan bareng sing kareblug awakna kana taneuh. Mangkad mah nyarita ka si Emen. Emen, kunaon nya? Itu si Kusmin jeung si Odong. Jola lompatan di sawah Mang Wardi. Bari sing gareblug kitu lalabuh. Meni bobolokot bajuna jeung celana oge. Pinu ku taneuh tuh. Ceuk mangkad mah bari nunjuk anu doaan. Ku lompatan keneh dina galengan. Sigana mah diarudag ku siluman beurit meureun Mang. Tembah si Emen. Maen oge mencrong kanu keur lompatan dina galengan. Teu lila ti harita anu duaan geus aranyog deui ka lebah mangkad mah jeung pada baturna. Reg si Kusmin pon kitu deui si Odong. Ngeureunkeun lompatna. Bari jeung sing haregak kituna teh napasna. Anggeus napasna anu duaan katenyo rada leler. Pok mangkad mah kadenge nyarita ka si Kusmin. Aya naon jang Kusmin? Buat ka lalumpatan kitu jeung si Odong. Eta baju ge jeung calana meni ka lalotor kitu. Ceuk mangkad mah nanya ka si Kusmin. Cilaka Mang. Sing horeng beurit nu keur aya dina jero parena Mang Wardi teh beurit silungan. Kuring jodoaan nenyo beurit anu sakitu lobana. Keur haranyat kana galengan kotakan sawah anu aya di luhurna. Ari pasti kadek babatokna beurit teh ku kuring. Eta beurit tuluy malih ka kuring bari jeung mencrong. Meni mencorong hurung panonna. Geus kitu ngagedean deui awakna oge sagede anak domba. Kurayon kuring Mang. Nenyo beuna oge. Mending ngawid-wid. Jeung jarocong deui. Tembah si Kusmin. Be, kutan teh kitu nya jang. Ceuk mangkad mah. Nya Mang. Malahan oge keur nyaratuan keneh pare tuh di kotakan sawahna Mang Wardi. Tembah si Kusmin. Arudak. Ayeuna mah kieu we. Jug bajaan pangurus lembur jeung Mang Wardi. Pon kitu deui urang lembur anu sajena keur ngepung ieu beurit. Mumpung area keneh di dari ieu beuritna. Jeung meka nyarahwan we ongkoh ku maranehna. Yen anu salela ieu geus maokan kana beurit kana pare
kurang tegeningan siluman berit. Jong, ayo ka ditu men, ajak jangan anu sajana. Ceuk mangkat mah nitah kasih emen jeung ronda anu sajana. Sangkan ngabarejaan heula pangurus lemur jeung urang lemur anu sajena. Atuh teu loba deui ngomong si emen jeung ronda anu area di dinya sing peretek lalumpatan muruk ka mana tua kampung Pak RT Mang Wardi anu boga sawahna. Pon kitu deui urang lemur anu sejen. Ari mangkad mah jeung anu duaan nyatana si Kusmin katut si Odong sing caranteng dina saluhureun galengan. Bari panonna mah tuluy ngarenjokeun kana sawahna Mang Wardi anu parana keur diranyah ku beurit. Pucuk pare anu aya dina kotakan sawahna Mang Wardi keur diala ku siluman beurit. Ti kajauhan oge katenyo ku nu tiluan meni aroyag kabeh jeung seah kadengena tak muringkak bulu punuk. Teu lila ti harita brudul pangurus lemur jeung Mang Wardi pon kitu deui urang lemur anu marilu ka dinya rabul daratang bari samapta ku pakarangna sewang-sewangan. Aya nu mawa arit, pacul, parang, geus puguh deui bedog mah. Malah nu mawa halu oge aya. Jika nu rek nutuan pare. Sangeus kabeh area di dinya. Pok kadenge sora Pak RT anu nyarita ka mangkad mah. Mangkad mah. Nah di tebeh mana beurit silumana teh Mang? Ceuk Pak RT nanya ka mangkad mah. Di kotakan sawah nu kadua ti handap mah Pak RT. Tut dieu ge katempo pucuk parena kuat ka aroyag kabeh kapanan. Emang mangkad mah bari jeung nunjuk kana kotakan sawah anu pucuk daun parena keur aroyag. Pak RT barang nenyo kitu mah manehna oge meni colohok. Sabab sidik pisan katenyo ku manehna oge. Yen kotakan sawah anu keur diala parena ku siluman beurit teh. Pucuk daun parena aroyag kabeh. Be, ayo eta mah urang kapung we eta siluman beurit teh dulur-dulur. Ceuk Pak RT mere parentah ka wargana. Sangkan ngepung kana kotakan sawahna Mang Wardi keur diala parena ku siluman beurit. Atuh teu tatalangke deui. Kabeh anu area di dinya muru kana kotakan sawahna Mang Wardi. Tuluy kotakan sawah anu parena keur diala ku siluman beurit teh dikepung ku urang lemur. Teu dibere lolongkrang saeutik oge. Jeung geus siap rek ngaharembatkeun pakarangna keur ngababuk beurit lamun kaluar tina jero pare. Ari beurit siluman anu harita keur araya dina kotakan sawah anu parena keur diala ku maranehna. Beurit siluman siga nu nyaho lamun maranehna keur dikepung ku urang lemur. Sangeus pare anu keur diala ku siluman beurit teh rengse dialana. Teu lila pucuk daun pare nu tadina aroyag bari dibarengan ku seah teh. Ayeuna mah jawa caricing deui kawas biasa. Geus kitu tina sajeroen pare kadenge sora angin anu ngaguru. Tuluy lalaunan eta angin teh naek kana saluhureun pare. Geus kitu angin nu keur ngaguru dina saluhureun pare teh mumul ka luhur jauhan ti eta patempatan. Beuki lila beuki luhur jeung beuki ngajauhan. Tungtungna les sora angin anu tadi ngaguru ayeuna mah ngiles. Jeung geus teu kadenge deui sorana. Tugating ka mana leosna. Sakabeh jalma anu harita keur araya di dinya nu parang nyaraksian kana eta kajadian kabeh ge anu teu gogodeg
bari jeung carlohok mata simeteun sabab kakara cenah umur-umuran nanyo kejadian kawas kitu. Boros tadi nama lamun katenyo beritna cenah rek di padangahanca, rek dicacag di walang-walang, rek dirarecah dijadieun abon. Tapi ari geus narenyo kenyataan sarupa kitu mah saurang oge eueuh teu muringkak bulu punukna sing birig-girig awakna. Teu lila kadenge sora Pak RT anu nyarita ka wargana. Geus ayeuna mah urang ka saungna Mang Wardi heula we, dulur-dulur. Ceuk Pak RT bari manehna leumpang muru ka saungna Mang Wardi dituturkeun ku nu sejena. Sanggeus araya dina saungna Mang Wardi, Pak RT jeung anu sejena dariuk dina saluhureun palupuh. Aya oge anu cari ngogo dina luhureun galengan bari ngawarangkong jeung pada baturna nyaritakeun kajadian anu bieu geus karanapan ku maranehna. Teu lila ti harita kadenge sora Pak RT anu nyarita ka Mang Wardi anu boga sawahna. Mang Wardi isuk mah lamun geus caang cik teang we Pak RT Mang, nah aya keneh tawa geus eueuh. Jadi meh pugu hari disidikeun nanti berang mah. Ceuk Pak RT ngajak nyarita anu boga sawah. Nya Pak RT isuk mah rek ditempuan we heula ku kuring. Nah aya keneh tawa henteuna ta Pak RT anu aya di dieu. Sabab ari ayeuna mah keur mah kurang sidik deui. Teh mah Mang Wardi. Kitu we Mang. Hanya hampura kuring jeung anu sejena sabab geus teu hasil ngahalangan kana pagaweanna beurit. Kapanan kasaksi sorangan bieu ge ku Mang Wardi yen anu geus malingna kana pare Mang Wardi teh geuningan siluman beurit eta teh lain beurit anu biasa di urang Mang. Tah kitu ceuk Pak RT sasadu ka Mang Wardi. Wah keun we Pak RT dalah rek dikumahkeun deui atuh, da emang geus ki kabuktianana kapanan. Ngan hadena we kotakan pare anu hijina deui mah teu kaburu karanya ku eta beurit. Jadi teu beak teuing kabeh Pak RT. Teh mah Mang Wardi nya aya hadena we urang sakabeh kaburu datang ka dieu deui Mang. Jadi ku siluman beuritna teu kaburu ka ala kabeh. Ceuk Pak RT. Nya Mang Wardi sing sabar we da. Ari geus rek dikumahkeun deui atuh. Malah kapanan pare nu kuring ge beak kabeh diakutan ku siluman beurit. Pisukeunana rek dibuatan teh. Nya asa nganggendok keneh nepi ka kiwari oge karasana. Sabab rek teu kitu kumaha atuh. Sok we pikir ku Mang Wardi. Kapanan urang-urang mah ngurusna eta pare teh nepi ka Mang bulan-bulan hayang nepi ka alana teh. Jalan udang tengah puting neang cai kagirang jeung ngagebahan manuk ti beurang kapanan. Kari-kari laguna rek dipanen ku urang kala ka dipaok ku batur bari jeung kisiluman deh dipaokna teh. Tepugu kudu ka mana nyusulna ai kanu kitu mah kapanan. Ceuk tua kampung ongkoh ngupahan ka Mang Wardi tapi mahna oge can bisa poho nepi ka harita. Nya tua kampung aya-aya wae nya musibah nu ayeuna keur karanapan ku urang sakabeh teh. Teu itu nya ieu naek nepi ka iraha kieu wae teh mah Mang Wardi. Nya sugan we atuh Mang. Keur kahareupna mah henteu kieu wae. Sabab hujan ge aya raatna kapan. Moal hayo-hayohan wae hujan. Ceuk Pak RT. Nya Pak RT sugan we kahareupna mah moal kieu wae. Sing aya jalma nu baris bisa ngeureunkeun kana sakabeh kajadian nu keur dising hareupan ku urang ayeuna lah. Teh mah Mang Wardi.
Geus kitu mah kabeh urang lemur Cilimus marulang ka lemurna rek ngadon baralik deui ka imahna sewang-sewangan. Malah si Kusmin oge jeung si Odong maranehna baralik heula ka imahna rek ngaganti baju cenah jeung calana anu kalotor ku taneuh. Nu araya keneh di jero saung Iwa Tirona jeung Mang Wardi nu masih aruplek keneh ngawarangkong nyaritakeun kajadian anu bieu geus kaalaman ku maranehna. Cag urang tunda heula baraya kayaanana jalma nu keur araya di lembur Cilimus. Ayeuna urang nyaritakeun deui Aki Samin anu keur aya di imahna Mang Digul. Harita Kirawanci haneut moyan Aki Samin jeung si Gaang ton kitu deui Mang Digul keur araya di buruan hareup imahna. Malah Aki Samin jeung si Gaang geus haget siga nu rek arinit di dinya. Sing horeng anu duaan teh rek arinit ka Gunung Picung teh nepungan kaseguk kedaton. Teu lila ti harita kadenge sora Aki Samin anu nyarita ka Mang Digul. Digul, kitu we nya. Ayeuna dewek rek init heula ya jeung si Gaang ka Gunung Picung. Emal Aki Samin ngajak nyarita ka Mang Digul. Nya ge didoakeun ku kuring sing hasil anu dimaksudnya. Temal Mang Digul geus kitu Aki Samin jeung si Gaang maranehna kaluar ti buruan imahna Mang Digul lempang murung ngaler rek ngajug-jug ka Gunung Picung. Dipiri ku hiliwirna angin dikendangan ku recetna sora manuk nu keur aleuntreup dina saluhureun tatangkalan. Ari daun patinggal rupae jeung arulang jika nu keur milunganteurkeun ka nu duaan rek ngajug-jug ka Gunung Picung. Anu duaan sakaluarna ti lemur Cigintung tuluy lalempang mapae-mapae jalan pilemburan anu dikencaeun jeung katuhuna jalan dipinuhan ku imah jeung pasawahan anu area di dinya. Beuki lila Aki Samin jeung si Gaang beuki jauh wae lalempangna ninggalkeun lemur Cigintungna teh. Malah mah geus teu kahitung deui ting sababaraha lemur anu geus kalewatan ku maranehna. Kirawanci manceran panon poe keur mejeuna aya dina saluhureun emun-emunan. Anu duaan karek anyog ka sanapun Gunung Picung reg maranehna katenyo ngarereunkeun heula lempangna tuluy sing koloyong kana sanapun tangkal kai mahoni anu aya di sisieun jalan. Kek dariuk dina luhureun jukut bari ngageleblaran nadana kudu kuy samakna anu dipake ku maranehna. Renghap nararik napas jerona heula bari ngelapan kesang anu ngoprot dina tarang jeung beheungna. Geus puguh deui dina awakna mah malah nepi ka cibrug baju oge. Teu lila ti harita kadenge sora si Gaang anu nyarita ka Aki Samin. Ki, nah jauh keneh lalampahan urang teh atawa geus deukeut nya? Tanya si Gaang bari ngareret ka Aki Samin. Keur diuk nyaranekeun awakna kana tangkal kai disagigireun manehna. Lumayan Gaang, ci dieu mah geus teu pati jauh teuing kawas tadi. Kari naek we ka luhur ka jero leuweung. Temal Aki Samin bari nunjuk ka jalan satapak anu berasna ka luhur gunung. Kutan kitu nya Ki. Lumayan jauh oge ya alampahan teu geuningan. Ceuk si Gaang. Dah geus ilaharna Gaang.
Ari kangaranan ke tempat pamujaan masih lain teh nya sarupa kieu tangtuna oge jauh. Hayang deket mah ulah ka tempat pamujaan atuh. Ka warung we si lain teh. Rentul kapanan di lemur oge. Ceuk Aki Samin. Lain ki geus heubeul meureun Aki mah ulin kanu kieu teh nya. Matak boga kawauhan ka bangsa siluman oge geuningan. Tanya si Gaang. Wah, ya sarua we dewek oge. Keur ngorana mah kawas si laing Gaang. Teu nyaho naon. Dewek ke baheulana mah ngan sakur mimilu hungkul ka batur. Ngan ku kadienakeun we sabab minang nganteur batur. Jadi bisa sorangan. Antungna dewek menang kepercayaan ti bangsa siluman. Keun bisa mawaan jalma nu hayang beungar ku cara kieu. Tah kitu Gaang. Temal Aki Samin. Hutan teh kitu nya Ki. Meureun geus loba jalma nu ku Aki dibawa ka dieu? Tanya si Gaang. Nya Gaang. Lain geus loba deui Gaang. Malah mah geus teu kahitung ku dewek oge. Teu geus sabaraha puluh jalma nu ku dewek dibawa ka dieu. Atuh bisi si laing arek mah teu nanaon. Ku dewek rek diwauhkeun ka siluman beurit. Temal Aki Samin. Wah, kuring macan sanggup keur pisarateunana lah Ki. Engke we lamun geus aya keur pimodaleuna. Jeung lamun geus siap kuringna di. Sabab sieun ari kuring mah Ki. Sieun teu bisa nyemponan kana syaratna lah. Darengke kalakah kuring kapananon dibawa ka nagara maranehna. Paleas teuing Ki ah. Temal si Gaang. Nya montong ari teu sanggup mah. Komo barjeng setengah hate. Sok jadi matak nanaon oge. Hayu Gaang. Ayeuna mah urang ngreuyeeh deui, lempang teh kaluhur. Ceuk Aki Samin bari cengkat tina diukna. Geus kitu, manehna lempang dina jalan satapak anu berasna kaluhur gunung. Beuki lila jalan anu keur disorang ku nu duaan beuki netek wae. Malah beuki remet ku kakayon tatangkalan jeung heurih anu ngahalangan kana jajalaneun maranehna. Ngan ari keur Aki Samin mah sigana teh teu yeuh matak jadi halangan. Sabab geus tuman manehna mah. Beda jeung si Gaang anu sok rajeun mineng katinggalkeun lempangna ku Aki Samin. Sanggeus aranyong ka hiji batu anu gede anu aya di sisieun jalan. Leok Aki Samin mengkol ka katuhu. Lempang malipir kana gawir. Anu di sahanapeunana eta jalan teh aya cungkrang anu lumayan longkewang. Si Gaang manehna tuluy nuturkeun ka Aki Samin di satukangeunana. Teu lila ti harita gog Aki Samin jeung si Gaang anyog ka lawang guha anu katutupan ku kakayon tatangkalan jeung heurih anu ngajucuntrung di hareupeun lawang guha. Tah ieu guhana teh Gaang. Ceuk Aki Samin bari nunjuk kana lawang guha anu aya di hareupeun manehna. Baruk teh ieu nya Ki guhana. Temal si Gaang. Gaang. Ayo, ayeuna urang asup ka jero. Ceuk Aki Samin bari lempang pangheulana kituna teh. Nyampeurkeun kana lawang guha. Ari leungeunna katenyo nyoay-nyoaykeun ka kayon jeung heurih anu ngahalangan ka manehna. Dituturkeun ku si Gaang ti satukangeunana. Puus Aki Samin asup ka jero. Gek manah diukna salureun batu. Baik ngareureukeun heula ka cape. Teu lila kurunyung si Gaang nyampeurkeun. Gek manehna oge diuk di salureun batu. Hareupeun Aki Samin. Cik Gaang, kadieu keun eta sajen anu dibawa ku si laing teh. Ceuk Aki Samin menta susuguh anu dibawa ku si Gaang. Ieu Ki, tembal si Gaang. Bari ngasongkeun sajeneun
kaki Samid. Gap ku Aki Samid di tampanan. Ayeuna si laing cicing di dieu sakedeung mah. Dewek rek ka jero heula. Engke lamun digoroan ku dewek si laing nyampeurkeun nya Gaang. Ceuk Aki Samid nyarita deui ka si Gaang. Nya Ki, tembal si Gaang. Geus kitu Aki Samid asup ka tempat anu leuwih jero anu aya dina sajeroan eta guha. Sabab lumayan rada gede eta guha teh. Sanggeus mangih tempat anu rada merenah, Aki Samid tuluy nyadiakeun heula sakabeh anu sakirana diperlukeun mah. Diwadahan kana nyeru leutik, sanggeus rengse sasadiaan sagala rupana. Aki Samid kadenge nyalukan ka si Gaang. Gaang, kadieu si laingna, ceuk Aki Samid. Si Gaang tetalangke, cung manehna nangtung tuluy leumpang nyampeurkeun ka Aki Samid. Sanggeus deukeut ka Aki Samid pok si Gaang kadenge nyarita. Nya, kumaha Ki? Tanya si Gaang. Ayeuna si laing diuk tah di dinya. Angke lamun aya nu katanya ku si laing, cicing weh nya. Montong rek lompat, da moal naon ka si laing mah. Geun dewek nu rek ngomongna mah. Ceuk Aki Samid. Nya Ki, tembal si Gaang. Bari geek manehna diuk. Bari sila dina saluhureun batu anu dituduhkeun ku Aki Samid. Geus kitu, bibir Aki Samid katanya kunyam-kunyem. Sigana wae keur mapatkeun heula sakabeh jampe pamakena. Pikeun nyalukan ka segug kedaton. Rengse mapatkeun sakabeh jampena. Reup kaayaan di saluareun guha. Tadina caang teh karadak angkeup. Mani poek meredong sigana rek pihujaneun. Disusul ku sora angin anu ngaguru hanaruan jeung sora awewe nu sing cirihil. Gebret, hujan mendingan gebret. Diparengan ku sora gelap anu pating celeger ari jamantara. Si Gaang barang ngadenge jeung nenyo kayaan sarupa kitu. Bulu pondok manehna meuni sing puringkak jeung carengkat kabeh. Ari awakna meuni ngeleper. Teu lila rieg guha karasana meuni ingeung. Siga aya lini. Si Gaang beuki ngarampod we bujurna. Geus kitu, pledog di hareupeun parupoyan nu keur diseuneut ku Aki Samid. Dolay asup bodas. Anu teuing ti mana datangna. Lila-lila celeg. Eta asup bodas teh robah jirim. Acang ngelek dari jirimna segug kedaton. Anu cangkung gede barejeng pikasieun rupana. Awak namanya pinuh ku bulu. Ceuli rarancung duanana kaluhur. Ari bibir monyong siga beurit. Kumis rogok barejeng jarocong segede nyere. Atuh si Gaang nanyo kitu mah meuni tambah ngadeg-deg awakna. Ituna teh barejeng peureum. Sabab teu kuat cenah nenyona. Sigana wae lamun teu era mah ku Aki Samid. Si Gaang geus hayang ngajoh rawok teu tari keneh oge. Ngan bubuhan we era ku Aki Samid. Nyangakeun remah pangabaktos ti kaula ka salira Gusti Sun. Ceuk Aki Samid bari celok manehna nyembah ka segug kedaton anu keur nangtung di hareupeun manehna. Katarima sama pangabakti ti anjeun ka kaula Samid. Na aya naon anjeun nyalukan ka kaula ayeuna? Tembal segug kedaton. Bari mancrong kana beungeutna Aki Samid. Iya Sun, bangna sim kuring dongkap ka dieu teh. Teu aya sanes. Jamun tulung ka salira Gusti Sun. Tembal Aki Samid. Rek menta tulung naon Samid? Sok urang bejakeun ku anjeun ka kaula. Ceuk segug kedaton. Iya Sun, sim kuring teh gaduh musuh
dua orang jalma anu kemampuan ilmuna kacida lumayan. Tah sim kuring pada menutulung ka salira ngusing pangwarahkeun we eta musuh sim kuring anu duaan teh. Atuh bilih wae salira peryogi kanggo tetapakan mah di nagara salira. Canak we eta dua jalma teh ti alam manusia. Tah kitu panginten Gusti. Temal Aki Samit kutan teh kitunya. Gampang atuh ari nu kitu mah. Engke ku kaula bakal digutus prajurit kaula pikeun mateni eta dua jalma. Ngan di mana caricingna eta musuh anjeun teh Samit. Sabab lain nanaon. Prajurit kaula na meh apaleun ari geus puguh lebah mana nama. Ceuk Segu Gedaton. Anu hiji mah namina teh Ki Gelung. Ayana di leuweung jero sun. Kita beh kulonan lemur Cigintung, kami ti lemur sim kuring mah. Atuh nu hijina deui namina teh Ki Bajra. Ayana di lemur Cirembi di tebeh wetaneun lemur Cigintung. Tah kitu Gusti. Temal Aki Samit. Alus jadi puguh hari kitu mah nyusulna. Lamun geus aya patokanana mah. Tah naha naon deui kira-kirana Samit. Aya kaya keneh atawa henteu? Tanya Segu Gedaton. Teu aya sun. Wong sakitu we. Temal Aki Samit. Kajeun ari geus eueuh deui mah. Ari ieu saha nu keur diuk di dieu Samit? Ceuk Segu Gedaton nanyakeun ka sigaang ka Ki Samit. Ieu mah rencang sim kuring sun. Temal Aki Samit. Kutan teh batur anjeunnya. Boro tadi nama rek dibawa ku kaula. Kergantungan kunci lomari di imah. Ceuk Segu Gedaton. Atuh sigaang barang ngadenge Segu Gedaton nyarita sarupa kitu. Bujurna rarasaeun mah niasa geus napa kasah henteu cenah. Ulah sun. Ieu mah batur sim kuring. Ceuk Aki Samit. Kajeun ari kitu mah. Tah kitu weh meunanya Samit. Kula rek mulang deui ayeuna ka nagara kaula. Dedengekeun weh ku anjeun. Ceuk Segu Gedaton. Sumuhun. Mangga sun. Temal Aki Samit. Geus kitu les dirim Segu Gedaton ngiles di hareupeun Aki Samit jeung sigaang. Diparengan ku sora angin anu ngaguruh hanaruan. Sangeus rada jauh eta sora angin les. Angin oge ngiles ti dinya. Hujan nu tadina ngakebret ngadadak raat deui. Langit nu tadina poek jol caang nibeng ras taya aling-aling. Kaayaan harita balik deui ka bihara biharina. Sanggeus kaayaan balik deui kawas biasa. Terila kadenge sora Aki Samit anu nyarita ka sigaang nu keur peureum keneh panonna. Ngas, bentar gaang. Mentong peureum wae si lain teh. Geus eueuh Segu Gedaton oge. Ceuk Aki Samit bari jeung rada nyerengeh kituna teh. Jeung sirikeun kana kalakuanan sigaang anu pikasirieun. Nya teh Ki. Geus eueuh tah raja beuri teh. Temal sigaang. Gaang. Beungeus. Ayeuna urang balik deui hanguran. Mumpung barang keneh ya. Engke mah bisi kaburu kapeutingan di dieu. Ceuk Aki Samit bari cengkat tina diukna. Ari sigaang berai manehna beunta tuluy cengkat tina diukna. Geus kitu lempang nuturkeun ka Aki Samit nu keur muru ka lawang guha.
Para Sunda mengusaki heula hanca garapan dongeng dina jejer carios Muja Kabarit bagian ke-17. Insya Allah bagian ke-18 nah kumang sejadi teraskeun deui dina dinten anu salajengna. Manghaturkeun nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Nyuhun dihapunten bilih wae kakirangan dina midangkeun. Mang saja pamit. Lujeng kantun per mios.